Nurami ka dieu meh aya manfaatna. Naon judulna? Si Cepot diajar Eling. Naon cenah judulna? Hese Eling teh. Naon cenah Eling teh? Ari Eling teh inget, ari inget teh zikir. Zikir ka saha? Ka Allah. Berarti lamun orang keur hirup di alam dunia heuge contoh lagi aya nu kasurupan. Wah, geuning aja sok ditanya, "Eling mana teh Eling? Hey, di mana di mana?" Urang di sawah. Eling mana teh? Hey, istighfar, Eling, hey, Eling. Oh, itu dihapeun we kasurupan. Berarti kesimpulanana lamun orang hirup di alam dunia teu eling ka Gusti Allah, beh dituna teu zikir ka Gusti Allah, berarti urang hirup di alam dunia teh eukeun kasurupan. Mantap abdi mah bade ngadoakeun ka sadayana nu jamaah nu hadir di dieu, mudah-mudahan cing kasalurupan. Nah, ada amin. Nu hadir sadayana cing kasurupan. Nah, jadi aminan. Da abi mah lain kasurupan kudu demit, lain kasurupan kudu jarian, tapi cing kasurup ku rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hadi aminan. Dah geuningan urang mah kitu zaman ayeuna teh. Loba jelema nu papasean salah paham ku sabab salah berkomunikasi. Matak cing loba atuh tah silaturahmi teh. Lamun ditingali mah deuleun jelema ayeuna bener iman cenah ka Rasul, iman ka Allah, tapi loba pasean keneh jeung dulur. Papasean keneh jeung dulur. Aya di dieu sok kitu aya. Aya. Ai pamerena alus sanajan jauh. Wah, batur ge diakudu. Oh ayeuna ai ngewa malingan kalau jadi dulur. Sok sanajan nyembeas dua canting itu dibere. Aya di dieu model kitu aya. Aya. Anggar we urang mah butuh mah kanu deukeut. Laras teu. Matak cing akur jeung tetangga nu deukeut imah teh. Anggar we urang mah dibere jabatan sautik asa adigung asa aing pangluhurna dincak anu dihandap teh. Dibere bunghar sautik harta leuwih ku Gusti Allah. Asa aing pangbungharna. Mahina anu eueuh teh. Da sok pelebah maot padu beunghar dengekeun ku sia ieu. Asali mari. Cing, nalika mun urang beunghar ya dangukeun. Urang beunghar misalkeun geletuk maot, cing kira-kira anu nyekel pacul ka kuburan ngagali jelema beunghar jelema teu boga. Jelema boga jelema teu boga. Anger we, teu boga teh butuh, matakna cing alakur urang teh butuh ka oh rumah sia mah geus geletuk we maot. Cing orang dia dimandian ku saha? Astagfirullahaladzim. Ini hayang jadi orang dia yang mandian batur unggal poe. Ai ibu sok dimandian ku saha? Ku dulur. Tara mandi sorangan tara. Oh maksud ulah dasar maot maksudnya. Maksudnya mandi mah ku sorangan, maksudnya lamun aya nu maot di dieu sok dimandian ku saha? Ku batur gitu. Diboehan ku saha? Digotong ku saha? Disolatan ku saha? Dikuburkeun ku saha? Ku batur. Jadi urang teh butuh ka urang we penting ayeuna muludan di dieu make baju nu saha? Teuh nya geus teu konsentrasi dah. Make baju nu urang ngan urang meuli baju ka tokona nu saha? Eta toko meuli ka pabrik nu saha? Nah, itu cing alalakur teh hirup teh. Ning butuh ka batur teh. Tong boroning ayeuna urang di dunia di akhirat ge urang pan tetep ngan hirup sorangan.
mata butuh syafaat kusaha kujungjunan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan we urang sadayana ku ngagelar kena aya maulid di dieu cing sasarengan lebet ka surga sareng junjunan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal matak sok urang mulut teh tong ngalakukeun hal nu teu pararuguh jempe ka bibir teh ulah sok loba ngomongkeun batur ulah sok loba ngomongkeun tetangga pada urang mah terkadang bibir teh geuning teh tara disaring abang letah tetulangan batur ngabangun 3 tingkat teh hayo we diomongkeun lain situnya salakina usaha henteu hayo we ngabangun munyung itu munyung aya di dieu sok ngomongkeun tetangga kitu aya tetangga meuli enmek ribut ke warung meuli parame batur meuli kulkas panas tiris kadana aing mah aya dina sok kitu aya ulah lain aya wae Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik tapi lobakeun ka sholawatan baseuhan bibir urang teh ku sholawat jeung zikir pan lain hayang asup ka surga hayang eta kuncina ku ngaoskeun sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik atuh ku berkah karomahna ngaoskeun sholawat urang teh menang hidayah ti Gusti menang naon rahmat jeung magfi menang kanyaah Gusti geus menang kanyaah hapan urang teh ngong adan ini berjamaah ka masjid aya muludan ngiluan mulud aya rajaban ngiluan rajab aya muharaman ngiluan tah eta intina maca sholawat teh supaya turun hidayah ti Gusti Allahumma sholli wa sallim wa barik lainnya mah haben we lalakuan ayeuna mah keur musim lagu Jayanti teh usum hujan ingat melaan tuh ini ke pengajian udah ngopi we nongkrong lagu Jayanti masuk di dia lagu apa lagunya pasti apal orang dia maningan wanci burit nyangut dari kadang-kadang gua genti tah buru rajin ke pengajian tuh ke Ustaz Zahrul sampai rutinan di dia aya di tenawan sok kehadiran alhamdulillah sok hadiran kurang kaditu genti tah bari ngalagu teh bari ini kampang awasan teh di jalan ngalagukeun ya kan versina versi cepot iya mun versi abdi mah wanci burit dek indit ngaji naon cenah dek naon ngaji sok barengan wanci burit dek hujan letik ngalirin cik datang mangsana hoream mening yang pere nyoo moal jauh nyoo TikTok jeung update dapat cebok ke Facebook maksudnya di foto ge make efek nu hideung ge jadi mang katipu aing mah ningali dina TikTok dina Facebook mah nya diungkung-ungkungan nya bibir jeruk sapasinya gadondong sapotongnya awak gemplak biola nah ada dipanggilan siga puntelan itu teh padahal teh ngajung dong ngomong untuk pengajian dia padahal aya parawan aya mana ngacung parawan cicing ini topul pilu dan teh hayang yang tadi ini yang tukang shot dan bae teh aing Allahumma sholli wa sallim wa barik geus da balikan deui orang teh kudu eling eling teh inget teh zikir ka saha ka Gusti terkadang urang mah ye nah bet kudu zikir nah bet kudu eling sabab urang teh teu karasa da unggal poe teh sok yeun dosa ari dosa teh aya dua aya dosa dohir aya dosa batin terkadang ari nyieun dosa dohir mah urang teh sok kageunaan era ku batur
contoh ayeuna dek maling senal hareupeun nu boga senal erah teu yo gitu tapi teu karasa urang teh sok nyieun naon dosa batin lain si eta make senal teh eta we senenang eta senal teh rabuan eta senal teh muludan eta rajaban eta tuh ganti-ganti eta we senal teh naon cing dosana ngomongkeun tah dosa nu kitu teh supaya kahapus dina hate urang teh matak eta hate teh naon cantelkeun dina 24 jam teh nyaeta eling ka Gusti hade eusian hate mah ulah dieusian kudunya dah hate teh ibarat panto matak tong sagala diasupkeun keur bae diomongkeun batur mah tapi kun kejebleh bibirna ge antapkeun we supaya naon urang ngorot dosa da untung atuh diomongkeun batur teh tuh tinggal Kanjeng Rasul mah hampuraan lamun urang mah hampura euy Kanjeng Rasul mah hampu lamun urang itu bae diomongkeun batur dihina batur mama da moal matak bohak ulah sok diasupkeun kana hate atuh da kumaha da nyeri da eta ku nyerina urang teh kan bae berarti manehna ngahina urang ngagogoreng urang teh sarua euy ngagogorengkeun gadambalan Gusti keun antepkeun nu ngabales mah Gusti nah kagering-gering di pikiran antep itu matak cingkade tah hate teh mete kabetri ku alias dunya mete kabetri ku omongan batur naon eusian eta hate teh eling ka Gusti komo bisa nerapkeun mah eta hate teh ku kalimat thayyibah kalimat keimanan nu paling luhur nyaeta kalimat la ilaha supaya urang ingat kana musik jeung malikeun urang sadaya mun urang geus bisa tah beramaliah eta ngahirupkeun hate ku zikir urang teh bakal boga rasa rumasa era ku Gusti da dosa anu paling gede mah lain maksiat punten dosa anu paling gede lain maling lain ngomongkeun batur lain tapi dosa anu paling gede teh nyaeta poho ka Gusti manehna daek maksiat manehna daek maling manehna daek ngomongkeun batur teh pan ku sabab teh eling ka Gusti itu matak kurang teh lamun hirup hayang bener kudu eling ka Gusti matak cing baralik ti ayeuna innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain di masjid diumumkeun tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh baralik ti ayeuna ingat ka Gustina supaya urang naon teh apal jalan pambah Allahumma sholli wa sallim wa barik jauh keneh urang teh jalan perjalanan hidup teh ulah tenang-tenang wae ulah sesurian matak cingkade mun pangih seuri bakal pangih jeung ceu mun bungah bakal pangih jeung sed kade dalam dunia mah ngan saripuh-ripuhna urang sasedih-sedihna urang di alam dunia mah deuleuh masih keneh aya nu nulungan matak tuh dina carita wayang aya rahwana manehna bunghar jabatan luhur boga karajaan nepikeun ka salah awewena ge loba itu harta nubruk kalah naon teh oh loba hartana teh jabatan luhur tapi deuleut hayang ka pamajikan batur hayang kana lain hakna hayang kana rezeki batur nu akhirna kumaha manehna ngarasa sangsara dina tungtung kahirupana pan paeh kapanah kusaha kurama kurepa we pantu ditarima teh arwahna teh kagencet ku gunung wanara-wanari kusaha cenah pan anjeunna teh langsung ngahaleuang atuh da poek tah ieu teh Gusti di mana kuring meuni poek ieu Gusti abdi tiris eueuh pisimuteun panas eueuh pikipasieun Gusti ka mana dulur ka mana pamajikan ka mana budak ka mana harta Gusti kuring keung sorangan
balikeun abdi ka alam dunya, abdi dek tobat, abdi dek insaf, abdi dek ngalakukeun amal soleh Gusti. Kuring tok 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 tok. Gitu. Di alam kemasaha nu badan nu bakal nulungan urang, nu bakal ngajain urang aya lain amal soleh mah matak prak tah ayeuna pinuhan majelis ilmu deketan guru-guru teh meh boga ilmu. Ari ilmu teh al ilmu nurun ilmu teh cahaya meh apal tingalieun meh apal tincakeun meh apal cabakeun teh urang butuh ku ilmu. Matak sok ta berkahna urang sadayana ngaji teh meh menang mana nu haram mana nu halal katingali bedituna urang eling ka Gusti Allah ngaboga rasa umasa urang teh ditetep ku Gusti insyaallah urang teh bakal kadituna nikmat kana ibadah insyaallah masholli wa sallim wa barik itu di naon cenah cepot teh ceci cepot naon cenah Bu eling naon? Ari eling teh naon? Ingat, ari inget teh zikir ka saha? Naon zikirna? La ilah supaya naon? Supaya timbul dina diri teh rasa rumasa naon? Diusik dimalikeun ku Gusti mata kurang mah teu ngarasa boga naon anu kurang ayeuna direndapan naon nu kurang ayeuna diboga teh eta teh nu Gusti jabatan nu Gusti beungharna nu Gusti sehatna nu Gusti bingungna nu Gusti susahna nu Gusti dek susah dek senang balik ka Gusti tah insyaallah lamun urang geus inget kadinya geus nincak kadinya urang teh bakal pinangih kabagjaan dunya jeung akhirat. Amin. Dibere bungah ku Gusti Allah, alhamdulillah. Ayeuna dibere susah ku Gusti Allah, nyerah we la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keur sedih bungah, keur senang bungah. Nah cenah eta cenah Mang Cepot keur sedih bungah sabab Gusti Allah nurunkeun ka makhlukna gogoda cocoba teh berarti Gusti Allah geus percayaeun kana eta makhluk bisa ngalewatina berarti urang ayeuna sedih urang ayeuna susah urang bisa narimakeun ka Gusti Allah berarti urang teh geus dipercaya usaha ku Gusti ku percayana Allah ka urang disukuran ku urang insyaallah isuk pageto bakal pinangih jeung kabagjaan. Lamun teu bisa narima ku kasedih ayeuna teu bisa narima ku karipuh ayeuna engke ge bakal ripuh bakal baik sedih ayeuna ripuh ayeuna ngan mudah-mudahan ku berkahna junjunan nu mulya nu agung urang sadayana sing barungah dunya akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin kacakam sakitu ngan sakitu oh salih wa barik tabili pada diamalkeun terakhir di abdi ngaoskeun shalawat duriyah tah matak masih kana bulan Maulid seueurkeun ngaoskeun salat tugadun cai sok bukakeun caina nu meser minyak bukakeun minyakna ngaoskeun ku sadayana mudah-mudahan berkah barokah matak kana muludan bawa cai aqua eta cai diaoskeun shalawat diaoskeun tawasul diaoskeun marhabah berjanji eta teh jadikeun cahaya nu luar biasa ceuk bisa ngaberkahan kana eta cai yeueut kumurang kalih keur sakola bakal berkah neangan ilmuna diempelkeun di bumi bakal meunang kaberkahan bumina dimanikeun ku urang bakal meunang kasehatan lahir batin amin ya Allah ya rabbal ku berkah karomah ngaoskeun shalawat kajung Allahumma sholli wa sallim wa barik nah sok bukakeun gaduh cai bukakeun caina Allahumma sholli wa sallim wa barik ngan sadaacan ngaoskeun shalawat rumasakeun da urang maloba dosa rumasakeun da urang maloba kasalahan sok talangke kana marentahna Gusti urang ngaoskeun heula istighfar 3 uiha nya siap sok kalayan usu cepeng caina tunukeun
mastakana bukakeun hatena rumasakeun da urang mah loba dosa. Yakinkeun dina hate wengi ayeuna Gusti mah lautan hampura, mugi turun panghampura tina wengi ayeuna. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Masa urang masuk nya dosa gede, dosa ageng, dosa nu dipoho-poho, dosa nu inget, dosa nu kahaja, dosa nu teu kahaja. Mugi we Gusti Allah ka urang sadayana dina wengi ayeuna ngahampura kana sadaya dosa pidosa urang sadayana, dosa dulur-dulur urang sadayana, dosa salaki, dosa pamajikan, dosa budak urang, dosa pamarentah urang sadayana. Nya, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalayan husu tunggulkeun, kalayan hikmah ucapkeun ku sadayana astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Sangatun bagikeun heula caina bagikeun. Tah kitu. Nah, awas eta kacugak tah. Dina eta dina pangker. Paput canak caina kajerokeun supados teu kahalangan ku pangker. Kana ngaoskeun istighfar cing dihampura dosa-dosa urang sadayana. Kalayan husu, kalayan hikmah ucapkeun ku sadayana. Astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Sawihan deui astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Orang aoskeun shalawat duriyah sasarangan. Mudah-mudahan ku berkah karomahna ngaoskeun shalawat duriyah khususna ieu lembur kampung Ranca Batok cing ditepikeun di pancabahayanya. Mudah-mudahan pendudukna soleh-solehah. Sadaya program pemerintahan di kawit PRT PRW mudah-mudahan cing berhasil sadaya programna. Amin. Nu usaha, nu tani mudah-mudahan cing kawarap hasil dina pagaweanana. Murangkali nu TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi jauhna kali rumah santren cing mareunang ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalayan husu, kalayan kajungjunan urang rasa mahabbah cinta ka Kanjeng Nabi sok tenangkeun hatena turutan abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daiman bidawami mutlika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma bi ilmika salatan daiman bidawami mutlika.
Sasarangan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiupkeun bil barokah wal karomah pangaji. Bil barokah wal karomah. Bil barokah wal karomah. Barokah. Syafaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Usapkeun kana mastaka kalayan ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Sata acana bubar abi ti Cileunyi